Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-8. Para wargi anu mulia mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari. Teu kalakuan si Japar kalah beuki nguncrud. Beuki ngamprud para mitra. Beuki teu ieu naon teh pakucrut teu beuki ngamprud kalakuanana. Atuh Neng Dewi ngalahirkeun cenah para wargi sadaya. Neng Dewi ngalahirkeun atuh pon kitu deui ai Ibu Dedeh gedanya urang jujut ieu dongeng. Kumaha Bu Dedeh urang jujut ieu dongengna para wargi. Mangkanta ngagegero Ibu Dedeh bari dicekel pigeulangna tuluy ngarampaan suku. Karasa ku mangkanta cara mewek ana dirampa dadana geus teu ngarenghat. Si horeng Ibu Dedeh pada ngariung-riung teh kari jasadna. Atuh puguh we mangkanta ngaranyug kalawan pokna bari cuma 5. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh Nen, hapunten Mang Nen. Mangkanta tuluy hatu para mitra sadaya. Manehna ngadua sangkan Ibu Dedeh ditampi iman Islamna oge dihapunten segala dosa perdosaanana. Oke ditempatkeun engke di alam kuburna di tempat anu mulia mungguh Allah. Kitu deui nu keur ngarariung pada ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bari saurang ge eueuh nu nyangka Ibu Dedeh geus maot dumeh katingali siga keur sare. Geus kitu mata tanggana sabagian beberes di patengahan. Kursi jeung meja dikaluarkeun tuluy ngamparkeun karpet jeung sama. Sabagian di ngabejaan tatanggana jeung laporan ka RT. Teu lilangong saurang ustad. Ngabewarakeun dina speaker ka sakabeh masyarakat nyaeta ngabewarakeun Ibu Dedeh maot jam 5 sore. Gurudul masyarakat sa RW di dinya awewe lalaki pada jual-jual daratang. Bari katingalina teh milu sardi samalah mah kaum ibu nu akrab jeung almarhumah careurik. Danya kitu meh rata-rata setiap aya nu maot tong boroning kasebut barayana atawa kulawargana. Dalah deungeun-deungeun ge milu sedih hujan Cipanon. Sanajan ceuk paribasana ngaluarkeun cimata getih. Nepi ka jumerit maratan langit ngociak maratan jagat ge. Geus teu bisa majar kumaha. Keureujeung moal bisa cengkat deui. Da puguh ceuk tadi ge takdir kalam ilahi teu bisa dipungkir kadar teu bisa ditolak. Ongkohan sakumaha umat manusia ti masrik nepi ka magrib pasti bakal mulang ka alam barjah ninggalkeun alam dunya. Cul harta cul bana teu jingjing teu bawa. Malikan kana kaayaan mangkanta gawena ngahruk we ku ayana nu jadi dunungan maot tur teu katungkulan. Atuh saurang awewe kasebut paraji demi katelahna Ibu Yayah tumanya ka mangkanta nu keur tungkul bari nyang hareupan rayon. Yang kanta kumaha bade disiraman ayeuna bae ceuk Ibu Yayah bari neuteu. Yah nyangakeun isung ka Ibu bade disiraman ayeuna mangga bade inying mangga sung. Kumaha saena we Ibu? Temal mangkanta teu bisa mereka putusan. Sabab hate ngarasa bingung atuh Pak Haji jar kasih salakina Ibu Yayah pokna. Halusna mah siraman ayeuna we ibuna ngaraisukan garing nguremkeun. Ngan eta putrana nu jenengan Neng Dewi tos diwartosan jang kanta. Teu acan Pak Haji malina mah abdi teh ti ayeuna dipiwarang ku almarhum. Mun almarhumah maksad teh masihkeun artos atuh kaleresan ari abdi kaditu Neng Dewi ngalahirkeun. Ari abdi wangsul nyampak tamu nuju mayunan Nen. Disangki we bade ngantunkeun. Da tadi nama biasa we kalain miwarang ngintunkeun artos ka putrana muhun ka Neng Dewi. Janten abdi teh ngaros bingung we sumuhun. Bingung Pak Haji bade diwartoskeun kumaha, bade wartosan kumaha, teu diwartosan kumaha. Ari diwartosan ingis janten gangguan ka anjeunna. Wireh nama pisan ngalahirkeun. Teu diwartosan ingis bandung. Ceuk mangkanta bener-bener ngarasa bingung teu manggih tungtung. Atuh Ibu Yayah pamajikan Bapak Haji Jaja. Pokna teh bari motongan lawon boe sumbangan ti masjid jeung sapuratina. Sabab di daerah didinya geus biasa
setiap aya nu kapapatenan sok disumbang pikeun kaperluan mayit. Ari ceuk ibu maluwi hade di bejaan keun bae masing Neng Dewi kakarang lahirkeun ge. Sabab ieu mah papait. Homo teu di bejaan pisah kumaha teuing kana pasti ngambekna jangkanta. Ongkohan Neng Dewi teh putrana tur hiji-hijina. Samalah lain Neng Dewi bae kudu di bejaan adalah wargi-wargina oge. Ari nu dareukeut mah tur nyaho tempatna perlu di bejaan. Moal nya ari deungeun-deungeun di barejaan ari kulawargana henteu. Yung kan itu bejaan heula Neng Dewi kene mayit mah da loba nu ngurus ceuk Ibu Yaya. Akhirna mah mangkanta indit sabab pada ngajujurung atuh kudu ngabejaan Neng Dewi. Kungsi saparapat jam mangkanta geus anyog kalawan cumarita ka Neng Dewi munggaran malapah gedang. Ari geus dicaritakeun yen Ibu Dedeh maot mah jerit Neng Dewi para mitra jejeritan terus teu sadar. Atuh tatanggana raruas ngadengen Neng Dewi jejeritan teh gancang maruru kalawan pada nanyakeun kunaon cenah. Ok kumangkanta dicaritakeun yen ibuna Neng Dewi maot. Atuh tatanggana Neng Dewi pada ngagebeg kabejaan indungna Neng Dewi maot. Deui lamangkanta balik deui sanajan Neng Dewi can sadar oge sabab di imah eueuh pribumina. Nya Neng Dewi teu kapalangnya nggak cocoba. Mana nu jadi salaki geus 2 bulan eueuh balik-balik. Mana kakarang ngalahirkeun bari can sapoe-poe acan. Ayeuna katimpah musibah gede ditinggalkeun maot kudu jadi indung. Geus moal henteu batina asa ancur burantakan. Asa nying hareupan samagaha bulan. Harita teh para mitra pareng aya saurang lalaki tengah tubuh beunang disebutkeun tokoh ulama di eta daerah. Demi katelahna Kiai Gopar. Anjeuna atuh ngulasan tarang Neng Dewi ku cai meunang ngajian. Teu kungsi memenitan. Neng Dewi sanggeus diulasan tarang nanyah beunta. Tuluy neuteup ka kersana Kiai Gopar kalawan ku anjeuna ditaros. Neneng, emut geulis. Upami emut engalkeun istighfar gerak geulis. Astagfirullahalazim. Neng Dewi istighfar sorana semunga geter. Geus kitu segeruk cerik baripada nying hareupan ku sababara urang tatangana awewe lalaki. Atuh biijot lanjangna milu hujan cimata. Kitu sotenan ras kana nasibna. Anu jadi dunungan ceuk paribasana keur memejeunna teh semplek nincak semplak. Parantos neneng. Ulah nangis bae bager sing hawatos ka tuang putra nu neme gumelar. Sing nyaah kasalira ku anjeun sanaos neneng sanggem paripaosna jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ngaluarkeun cisoca getih ge dalah di kumaha jalaran tuang ibu parantos daktir kalam ilahi ti Gusti. Tos dipunut kunuha maha agung. Dipenta kuno maha kawasa. Tong boroning tong bujeng-bujeng tuang ibu. Sanaos sadayana ge baka mulih deui kamantenna. Sing sakur anu nyawaan mabaris maut. Kullun nafsin daikotul maut. Laras upami bade ngemutkeun kana kasedih mah. Saha nu teu ngaraos sedih dikantunkeun kuno janten kulawarga. Saha nu kersa dikantunkeun salalamina. Kuno janten kulawarga. Nanging teu aya deui nu maha wenang, nu maha kawasa angin Gusti Allah. Tumali kitu tos ucu, sing sobar, sing sadar kalayan pasrah, sangakeun ka nu maha kawasa. Urang maka sebat jalmi mung saukur gaduh kahoyong acan nepi pamunut. Kana naon rupi oge. Ayeuna mah upami neneng palai disebat anu soleh, panjatkeun doa neneda ka Allah. Mugi-mugi arwah tuang ibu atanapi tuang rama ditampi iman Islamna, dihapunten tina sagarupi kalepatanana, nu ageng nu alit, nu karaos sareng nu teu karaos kumantena, kalayan dilegakeun dicaangkeun alam pakuburanana, disagedengeun kenging magfirah. Nu kitu kasebat putra anu soleh atanapi nu soleha.
nyaeta saurang-murang kali nu kersa ngaduakeun ka Ibu Ramana boh nalika jumeneng keneh boh parantos ngantunkeun ka alam fana. Insyaallah si putra bakal nampi imbalanana ti Allah subhanahu wa ta'ala. Oge ibuna atanapi Ramana nu parantos ngantunkeun boh nu jumeneng keneh kenging atuh imbalan oge ti Allah subhanahu wa ta'ala. Dah ulah janten putra nu salah nanging kedah janten putra anu soleh. Aya ungelan munyung ulah ka gunung muja ulah ka sagara anging munyung kenah kanu janten ibu muja kanu janten Rama. Dah kitu ibu tunggulna rahayu Rama tangkalna darajat oge sorga aya dina dampa sampai anu janten ibu jalaran sadayana jalmi gumelarna ka alam fana kaluar tina pepetengan nu janten ibu janten pokona mah ka alam barjah maksad teh upami urang wantun ngaraheutan batin nu janten sepuh utamina mah kanu janten ibu masya Allah abot nyangga dosana malih dosa kanu janten ibu teh 3 parapat kanu janten Rama saparapat sanggem pangersa Al-Mukarrom Kiai Gofar panjang lebar mere pepeling ka Neng Dewi. Ngaso heula para wargi anu mulia ngaso. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Saterasna atuh Al-Mukarrom Kiai Gopar teras nyesep teus teu lami sasauran deui. Ayeuna neneng teu tiasa ka ditu. Ningalayona sawios jalaran ku sadayana ge pada ngamaklum. Neneng teh nembe ngalahirkeun. Engke di mana neneng parantos sehat pisan, engga nadran ka paesanana. Jalaran nadran mah teu dilarang ku hukum agama oge atanapi ku nagara oge. Tekunging sote upami urang nadran kana kuburan atapi ka makam Ibu Rama atanapi ka eyang ka uyut munut doa hoyong gaduh itu hoyong gaduh ieu hoyong kagungan jodoh hoyong naik pangkat hoyong naik gaji nyumunkeun didoakeun kenging lotre hoyong lulus ujian nu kitu numutkeun agama hukumna musyrik teu benten ti munjung atuh sedengkeun nu parantos marulih ka alam barja bujeng-bujeng tiasa ngadoakeun kanu araya keneh di alam dunya anjeunna ge waluhu alam nuju mayunan ganjaran naon nya nu saena mah urang nu masih keneh jumeneng ngadoakeun kanu parantos teu aya kitu pangguguh kasauran ti kersana Al-Mukarrom Kiai Gopar anu salajengna pamitan mulih atuh anu sejena nungtutan barali ka imahna sewang-sewangan nu aya lintang ti pribumi nyaeta Neng Dewi jeung Bi Ijot lanjangna malikan kana perkara Ibu Dedeh kira jam 11 geus beres di solatan tur anu upacarana geus rengse tuluy digarotong kana pasaran kalawan pada ngajajabkeun ku puluhna urang awewe lalaki atuh geus beres ditalkinkeun tuluy dikubur tutup sagala amalna nu dipilampah ku sakumna umat salila kumelip di kolong langit kumelenang di alam dunya balitungan anu akhirna mah kabaris kasing hareupan ku urang cag urang tunda ngagambarkeun nu geus mulang ka alam barjah nu geus moal bisa kumelar deui ka alam dunya moal bisa riung mung pulung deui jeung nu jadi kulawarga samodel almarhumah Ibu Dede kiwari ngaguardi kaayaan anakna katelah Neng Dewi Mulyani sakumaha nasibna nu geulis istri sajati wanoja wijaksana sanggeus ngalahirkeun teh pangwalerna mah mangga urang pedar deui para mitra sadaya sangkan puguh jujutanana sangkan puguh bule hideungna sangkan puguh entep seureuna caturkeun Neng Dewi ngalahirkeunana geus saminggu pareng anakna geus puput
kanyahoan soteges puput kubi ijo waktu di udaran pakaian narek di mandian. Ari Neng Dewi harita keur nyisiran tas bebersih. Neneng, geuning siji mate parantos puput. Cek Bi Ijot atuh Neng Dewi. Nu keur nyisiran nyelang heula nempo. Leuh, nyawe puput Bi Ijot. Atuh kudu salametan ngabubur beureum, ngabubur bodas. Ih, atuh kan tenan kedah manehne ngangge kue hahampangan 7 rupi. Marisakan tenan papari nami. Piraku moal dinamian. Eta manawi neneng parantos aya implengan kangge namina murang kali. Cek Bi Ijot bari nalekna harita teh. Hari nalekan nalekan betul. Nalekan awak budak nutas di mandian malah tuluy di bedong. Ancer-ancer pingaraneuna geus aya Bi. Saha neneng? Mayang Sari. Ameng meuni sae nganamian teh neneng. Mayang Sari nurub cupu kana rupa nu geulis meuni bahe noler kom kieu. Cingku nin urang timang kuna heula neneng Mayang Sari nang ning nak ning nang ning nang ning nak ning nang ning ser nang ning nak ning nang ning ser ser kuncelang ser tut hai dah. Bi Ijot seuring ngaheuheuy bari celengo nyium pipi budak nu keur peureum. Ah bibi mah sok orok beureum keneh geus ditimbang-timbang. Atuh da bakatingku geget neneng Mayang Sari tak Mayang Sari putri geulis putri cantik putri edun putri asoy soy 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 soy. Bi Ijot ngeyong-ngeyong deui budak tuluy dikadengkeun. Geus ngedengkeun budak koloyong kaluar ti kamar tapi teu lila balik deui kalawananya. Ai neneng dupi Neng Juju parantos diwartosan neneng ngalahirkeun. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita Neng Dewi ngajawab. Geus mangkukna ku surat bari ngabejakeun ibu maot. Kapan Bi Ijot nu ngasupkeun age kana koropakna oge. Ae sumuhun. Aduh, nya teu emot teh tos diwartosan sumuhun. Cek Bi Ijot tuluy harita teh kacai rek nyeusehan popok budak. Ari Neng Dewi koloyong ka kamar makan anu maksudna mah manehna rek dahar. Kakarage ngalah sangu di luar aya sora nu uluk salam. Atuh para mitra sadaya Neng Dewi gancang ka jero deui. Ana berai panto dibuka si horeng nu diupat teh si keneh teh tayalian Julaiha sobatna. Dewi cager? Tanya Julaiha ari Neng Dewi teu kungsi nemalan heula. Gabrug ngarangkul tuluy ceurik kasedihna kahudang deui. Atuh Julaiha ge kabawakeun kaluar Cimata kalawan Julaiha ngupahan bari ngagendeng Neng Dewi. Geus repeh wi tong jadi leutik hate dalari kumaha mana kitu ge nu jadi inung geus tepi kana titis tulisna. Da saha atuh nu teu ngarasa sedih ditinggalkeun maot kuno jadi kulawarga. Ngan ulah katutuluyan we mikiran nu geus eueuh di dunya. Angguran sing getol ngiriman ku doa. Sanajan haban di pikiran beurang peuting ge da moal kaluar deui tina jero kuburan. Mana budak Dewi? Itu di kamar Ju. Tema Neng Dewi bari nyusutan Cimata ku tungtung kabaya. Bus Julaiha ka kamar bari ngajingjing dus gede dieusi ku baby set jeung dus dieusi kue. Euleuh, meuni montok budak teh Bi, sabaraha kilo Bi? Ceuk Julaiha bari nunda dus tuluy mangku budak. Duka sabaraha kilo da can ditimang. Timang atuh ka puskesmas ari ngaranna saha? Mayang Sari. Aduh, meuni hebse ngaranna ge Mayang Sari. Meunang ngaranna saha teh meunang bapana? Cek Julaiha bari ngadengkeun budak ngagebra bae. Bapana saha geus 3 bulan ge teu balik-balik. Nu bener Dewi. Nyaan da kudu tanyakeun ka Bi Ijot. Beuh. Nyaan lalaki terenyul teu kapalang ucut genul. Kawas mimiceun runtah kajarian. Teu inget manehna teh boga anak tetesan getihna. Disangka ku Juju mah bapana budak teh aya di imah. Orang geus 3 bulannya teu balik-balik.
cek Julaiha bangun anu mangggemeskeun ka Japar. Keun bae Ju da geus kitu buktina. Haben di pikiran ge kuriak ngaruksak awak sorangan. Digana datangna deui ge keur Dewi mah. Ek terus menta diberesan we. Ayeuna mah rek ngurus budak we, ceuk paribasana rek mangi daharek henteu. Tapi asa piraku budak eueuh milikna atawa teu dirizkian ku Nu Maha Kawasa. Ceuk Neng Dewi ku ayeuna mah. Make aya pikiran rek menta pepegatan, sabab geus kacida teuing nganyerikeunana. Upakat boga pikiran menta diberesan mah wi lah. Juju ge nya tujuan keur nanahaun boga salaki ge. Ari kalalaki kitu patut mah ngadon nyiksa kana batin pamajikan. Perkara keperluan budak kitu keuna ku Juju dibantu lah. Samalah di mana geus cukup sakola rek disakolakeun ku Juju. Juju yuh nyempal ka budak. Alus mah teu lumayan we keur sapopoe lah keur sapoe 2 peun mah. Julaiha bener-bener mikanya tur ngaku dulurna teh. Nuhun atuh Ju ditarimakeun nya kanya anjeun ku Dewi. Mudah-mudahan sing kagantian leuwih ti kieu. Ceuk Neng Dewi bari cuma 5. Geus puput acan. Geus bieu kanyawan geus puput teh ku Biijot we. Basa budak rek di manian samalah isukan merek ngabubur mah. Syukur atuh isukan rek ngabubur mah, sabab jujur rek ngendong. Nu bener nyaan rek ngendong. Nyaan samalah geus bebeja kan nu jadi indung rek ngendong ka dieu. Syukur atuh rek ngendong mah. Ceuk Neng Dewi bangun anu bungahna keur sobatna nyebutkeun rek ngendong teh. Keur kitu torojol Biijot maksudna marek nitah dahar ka Neng Dewi. Barang nepi kalawang kamar Biijot pokna. Ameng geuning walang walang sangit walang sangit. Geuning aya tamu. Aduh, punten Neneng ucu. Aduh, paran salami bager. Cek Biijot abongkena katelageh geran. Namehol Bi, tema Julaiha bari imut. Heuh, namanya teh cenah hol. Ampun teuing rupi ieu. Naon dina dus ageng Neneng? Biijot para mitra aya ku taletena keur bari ngarampa dus gigireun budak. Baju bayi teh ti Juju. Cobi ningalian Neneng mun kieu. Wah teu herang mencrang we si Jimat ngangi acuk anu kieu mah Neneng. Tuh geuning ti mana we milik mah Jimat. Teu kedah ngarep-ngarep minggu jantan Rama. Nah, lalaki gitu diarep-arep wae lalaki renyul, boga anak pamajikan kawasengikeun runtah kajarian. Mun kongang mah hayang namlo we ku samel, keun bae lah masing hareupeun pamajikanna ge abdi mah. Aduh, eta duhur aleres atuh pameget kitu mah teu irai Neneng. Lah ngadon bleng tos aya kana 3 sasihna teu mulih-mulih. Nah, pamegetna naon kitu patut. Upami bibi gaduh salaki sapertos caroge Neng Dewi, cueuljeun ka bibi. Di mana sumping kage bibi mah tidak ada maaf bagimu, teras we lah digerek nongkeun. Biar tahu dia punya kerasa. Sama tulang beheungnya. Cek Biijot atuh Julaiha ge meuni nyeleukeut. Ngaso heula para wargi anu mulya ngaso. Harita para wargi sadaya ngadenge omongan atuh si bibi. Neng Julaiha seuri meuni nyeleukeut. Si bibi mah nyarita teh sok ka mana karep. Lain buru-buru atulah kadinya. Naon teh sok ka kitunya Dewi. Nya si bibi mah sok aya-aya wae. Bi, cing atunya diakeun cai. Sumuhun hilap Neneng, insyaallah teuing. Ceuk Biijot tuluing haleos para mitra sadaya. Harita teh arek nyician cai keur Julaiha. Ju, kewayahnanya ditinggalkeun heula ku Dewi, rek cai can salat asar, ni HP budak heulanya. Ya tuh bari simpen ka ditu, ye pangamerekeun si bibi, dua keut mah. Da teu mau nanaon tuh Dewi. Mun sagala rupa Ju nuhun atunya. Ceuk Neng Dewi tuluy ngaleos bari nanggeuy dus di eusi martabak. Sanggeus Neng Dewi ngaleos ret, Julaiha ngareret ka budak. Meni ngagebra tuluy ngagerendeng jeroeun dada. Diteang kena kitu nama mata kuatir we ka nasibna si Dewi. Mana inung bapana geus areuweuh ti dunya, mana ku si wawalak salakina ditinggalkeun geus 3 bulan. Genah galeuh we mepene si bonon butut teh.
kumaha pibasaeun aing hayang-hayakeun mukakeun Rusia salakina si Dewi. Ari dibejakeun yen anu mikahayang ka aing teh bari kapanggih babarengan jeung si Bonon teh sok sieun namahan kanyerian kana batin. Ari teu bejakeun tuman lalaki kitu patut teh mana komo ka aing ngabobodo nyebutkeunna duda pamajikan geus maot. Buktina ku aing kapanggih babarengan jeung awewe deukeut pasar. Geuning nu sabenerna mah si Dewi pamajikanna teh. Awewe nu itu mah taksiran pamajikan nu ngora meureun. Heueuh aing mah kakara nyaho si Japara salaki si Dewi ningali dina fotona. Paingan harita aing make jorojoy menta foto si Dewi jeung salakina. Nyata kitu we kudu katohian kalakuan lalaki renyul. Lah bae dibejakeun ka si Dewi komo kitu. Cek si Dewi di mana salakina balik rek menta diberesan. Keun hayang nyaho kumaha pibalukareunana lalaki renyul teh. Nya aing mah kacida ijidna. Pamajikan hirup keneh disebutkeun geus pae. Teu nyaho nu kitu dorongesna bakal koid sia dicekek ku juri glakbok tah. Lebokeun tetelo kitu batut mah. Kitu para wargi. Dina gerentesna hate Julaiha bener-bener ngarasa ijideuna keur ku Japar. Torojol biijot mai rancai enteh kana cangkir. Neneng, ieu ngaleut heula bager. Sok geura neneng. Naon teh teu aya naon di dieu mah atuh da kumaha atuh nya. Punten we teu aya lalabuhna ukur ngaburuy. Cek biijot bari nu nacai dina meja. Sawios atuh bi tong ngarepotkeun da sanes tamu. Ngarepotkeun naon ucu teu ngarepotkeun mah nyangakeun bager. Nuhun bi dupi Dewi di zaman keneh bi. Parantos di zaman neneng nujuna tepan di kamar pengker. Tebal biijot bari ngareret ka budak nulisi. Sanes bi abdi mah leres-leres hawatos ka Dewi. Kesangki bakal papenak sareng kaprihatinan batin. Mana ibu ramana tos teu araya, wargi teu kagungan. Kagungan caroge ge sami sareng teu kagungan we, cul-culan tos aya kana tilu sasihna. Teu mulih-mulih ngadon ngancrut. Cek Julaiha nyaritana lalaunan. Ngancrut kumaha neneng? Diijot neuteub seukeut turut talete. Yuh upami saya disanggengkeun mah nya. Nanya omat nyambi ulah waka sasauran ka Dewi. Abi ka dieu teh sana soyong ngenong-ngenong teuing. Naing bade mukakeun Rusia carogena Dewi. Mukakeun Rusia carogena kumaha ari neneng. Diijot bari teu leupas tina paneuteupna. Barabat ku Julaiha didadarkeun kalakuan Japar salakina Neng Dewi. Boga deui pamajikan kangaranna nyaeta Rohaeti urang Ciporeat. Kitu ge Julaiha nyaritana haharewosan. Dasieun kadengieun ku Neng Dewi. Atuh biijot pokna semureuwas malah tuluy diuk dina bangku tual. Amin. Eta si boncenang herang. Leres neneng. Leres bi kangge naon abi ngabobodo. Lamun matak janten kauntungan. Jalmi nu sok ngabobodo tanpi ngabohong mah nu puguh mah matak janten dosa. Gusti insyaallah teuing eta si borokokok sontoloyo si monyong ceker diijot para mitra nyarita para mitra nyebutkeun si sontoloyo monyong ngan kaburu Neng Dewi Norojo. Ngobrol naon diijot make jeung sontoloyo kitu si bibi mah sok geus kasirieun wae ngobrol teh ye wi cek Julaiha bari mesem. Eta neneng nuju nyareoskeun dongeng dina ardio aya pameget. Sumuhun. Aku naon teh ku istrina disebat si Sontoloyo cenah kitu si Borokoko. Cek diijot bari nyiceupan ka Julaiha. Nya da biijot meuni hobi kana ngadengekeun dongeng dina radio teh. Ka dapur ge sok mamawa radio. Ih neneng sana hobi teuing sok ngopingkeun dongeng dina radio teh. Mung etang-etang hiburan we, peubeurieun hiburan nonton bioskop cara bibi mah. Jaran teu gaduh kang meser karcisna. Kan ngupingkeun dongeng dina radio ge moal ucul artos saja biti kitu tibatan ngemutan bae ekonomi kacau. Kuriak janten entres we nyaning juju sanes kitu. Sanes. Heuh deuh neneng mah meuli sanes cenah. Cek diijot ngaheuheuy tuluy ngaleos ka dapur rek nyangu sabab aya sene. Peutingna sabada sarolat magrib, Julaiha jeung Neng Dewi katut biijot ngarariung di kamar. Sedang budak mah ngagebra we teu ngek-ngek. Ngan ceurik soteh lamuna popokna basi jeung hayang nyusu.
Bungaran mah para mitra Julaiha teh hari nyaeta ngobrol ke zaman ke sekolah bari ting ceuleuh-kleutik saleuseurian jeung Neng Dewi Bangunusaruka. Ari imah nu di ditu ditinggal ibu usaha di eusiana wi. Lebar dikosongkeun mah nu ngurus di sing ruksa. Teu kitu kontrakeun da moal burung aya nu butuhkeun. Duitna pake bakal sapopoe. Rek ngandelkeun ti saha kaperluan sapopoe lalaki eueuh mangkaning boga budak. Sedang budak beuki lila beuki loba kaperluanana. Nya dek kagede pan kudu disakolakeun. Juju mah nitaha ieu ngontrakeun imah teh karunya we dume eueuh nu makayakeun. Peulieheun mere unggal poe teu bisa. Ceuk Julaiha ngalegot kana urusan imah. Ditinggal indung bapana Neng Dewi. Rencana Dewi jerek mau dikontrakeun we imah nu. Ngan lain imah nu di ditu tapi nu imah nu di dieu. Nu di ditu ku Dewi rek eusian. Ngarek ngeusian imah nu di ditu sotenan. Dumeh lega atawa gede ngan supaya bapana budak moal dayakeun datang. Sabab manehna boga rasa sieun ku ibu. Tentu sangkaan manehna ibu teh aya keneh. Nah kitu hade atuh ngan ayeuna di eusian ku saha? Da meureun eueuh sasaha mah sanggeus ibu eueuh teh. Ya kapan mangkanta sabab baheula waktu Dewi anyaran kawin ka bapana budak ama kungsi amanat ceuk ama teh di mana ama jeung ibu geus areueuh ti dunya mangkanta kudu terus dirawatan ku Dewi ulah meunang insah balilahan deui ti dieu sabab geus teu sanak teu kadang pokok ama jeung mangkanta teh ya pertalian baraya sanajan geus laer oge tak kitu amanati ama teh tadi hari mangkantana mah yang balik ke lemurna ngan ku Dewi dicarek sama ku Dewi teh dicaritakeun amanati ama almarhum ka manehna cek Neng Dewi meuni uplek ngobrolna di tengah imah. Ari diijot pindah ka kamar nungguan budak. Syukur emang kan tadi dieu keneh mah ngan ngarah reugreugnya ari aya lalaki mah boga pikeun paku kumaha. Saena jujur rek nanya sakali deui ka Dewi. Tapi kitu ge poma Dewi ulah boga sangkaan nu negatif ka Jujunya. Nu dimaksud teh ulah boga sangkaan negatif teh. Ulah boga sangkaan Juju aya harapan ka salaki Dewi. Eta Dewi bener-bener geus buleun rek menta pepegatan jeung bapana budak. Juju mah ngan sakadar nanya perkara katangtuan mah gumantung kana pikiran Dewi sabab Dewi nu ngarasakeun rumah tangga ngeunah teu ngeunahna laki rabi jeung bapana budak. Cek Julaiha. Akhirna nanya kana pamadegan Neng Dewi. Atuh diijot sajeroning keur nungguan budak di kamar teh ceulina mah ngadedengekeun kana wangkongan Julaiha jeung Neng Dewi. Keur Dewi mah moal rek luncalinci luncat mulan. Geus gili geus moal bisa dirobah deui atawa lamun diparasabenan teh mah moal bisa diparasabenan deui tetep we rek menta pepegatan. Sabab pait peuheurna nyeri peurihna batinna geus karasa. Di tadi nama aku Dewi teh teu boleh disabaran sugan isuk lilir teu isuk sugan pageto teu pigeto sugan minggu engke salah kalah kabeuki kitu ceuk Juju teh mah teu beda ti nu micin runtah kajarian. Akhirna Dewi geus beak kasabaran tepi ka indung Dewi maot alatan kajahatan nu jadi salaki ngaruksak duit perusahaan terus mabur ninggalkeun hutang nu lain saeutik jumlahna. Atuh nu naragi hutang barang juljon agih kanu jadi indung. Kudasar kitu kapaksa we bangunan kantor jeung paparabotan kantor ku indung Dewi dijual. Duitna dipake mayaran hutang. Tah kitu lamun hade dijelaskeun mah kalakuan nu jadi salaki teh. Nu mata keur Dewi mah lah moal bisa dipegatan deui rek menta diberesan we. Sanajan sapamanjang laki rabi oge hartina. Kuryak awak Dewi ruksak we. Kari kulit jeung tulang bari panjang umur. Tema Neng Dewi bener-bener ku waktu ayeuna geus gilig pikir di mana salakina datang rek menta diberesan sabab geus teuing jeung teuing nganyerikeunana geus nista maja utama. Ngaso heula prawargi ngaso. Para mitra anu mulia, Neng Dewi bener-bener ku waktu ayeuna geus gili
Di mana salakina datang rekmen tadi beresan sabab geus teuing jeung teuing nyerikeunana geus nista maja utama. Atuh nanaon ari Dewi geus buleud mah menta pepegatan. Da memang eueuh hartina manyang laki rabi oge jeung lalaki kitu patut mah kuriak awakna beuki ruksak saumur-umur we neureuyan wae kanyerian. Ayeuna jujur rek malikan deui kana caritaan ti heula anu geus dicaritakeun ka Dewi. Heula juju kungsi nyaritakeun dipikahayang ku saurang lalaki katelah Japar. Manehna janji rek terus mihukum juju. Sabalaku nu jadi inung geus nangtukeun waktuna salametan. Ngan ku juju teh ditanya heula nah duda nah boga pamajikan. Ceuk manehna teh duda pamajikanna geus maot 2 tahun ka tukang. Dina hiji poe juju ingit ka pasar rek meuli sayureun. Nah kaluar ti pasar kapargo pisan eta lalaki nu rek ngawin juju teh. Sisirikna pakaleng-kaleng jeung awewe make rok mini sapatu hak jangkung. Bibirna ulah hak beureum. Pipi kenca katuhu di beureuman mata di sedo teu beda we ti manuk kingki. Buk tukung ti ditu mah hayang nurutan denimor. Padahal bebeungutan siga manuk kutuk ieu kutuk beluk. Kacot we juju teh nyiduh nya hareupeun duanana. Ceuk juga lamun juju geus sekali kawin sigana botol kecap dipake ngadagor karangna. Si harita tah babalak lalakina teu nete-nete deui ka imah teh nepi ka kiwari. Kamari ieu juju menta potret ti Dewi jeung nu jadi naon teh jeung nu jadi salaki Dewi. Lawan ku Dewi dikirim via pos. Ya atuh Dewi sanggeus potret dikaluarkeun. Pan harita teh dibere teh klise. Ku Dewi teh ku juju teh di upgrade. Barang geus eta ningali hasil upgrade kanana mending ngagebeg ya ti juju teh. Ngagebeg satakar kebeknya, ngagebeg beak kadae. Kanon teh sirikna dibelel-belelkeun, dipake neges-neges kana rupa salaki Dewi. Jadi pikeun saki beueur percis rupa lalaki nu mikahayang ka juju katelah Japar. Geus kitu juju naprakeun 2 dampal leungeun. Muji syukur ka Nu Maha Agung. Muji syukur sotenan teu jadi kawin ka ngaran Japar. Lamun juju jadi kawin mah ka ngaran Japar, heun bareng Dewi ulin ka imah. Kalayan amprok kumaha pi akibateunana. Antara Dewi jeung juju entengna pegat duduluran berat nari ributan. Geus kitu we keur saning kamurahan Gusti Allah make diparengkeun tepung deket pasar. Bari manehna keur gegenengan jeung saurang awewe. Ceuk Julaiha panjang lebar nyaritakeun anu karandapan ku dirina. Ya Allah, jadi nu rek miharep ka juju teh bari kapanggih keur gegenengan jeung awewe teh. Bapana budak juju. Cek Neng Dewi rei beungeutna semu beureum. Nya salaki Dewi. Nya teh salaki Dewi sanggeus ningali potret pangiriman ti Dewi teh ya. Emma Julaiha. Bener teh kapalang gelo manusia teh. Jelema ngajungkiring keneh disebutkeun geus pae. Lamun nyaho padumukanana didatangan ku Dewi nya lain heureum. Lain rek ngajak riributan jeung awewena Dewi nya. Tapi rek minta diberesan we. Jadi dagoan balikna ka imah iraha pibalikeunana. Moal balik-balik. Komo kitu manehna boga dosa ngaruksak perusahaan jadi kolot Dewi. Cek Neng Dewi bari cumalimba. Ngarasa nyeri kudu jadi salaki disebutkeun geus maot. Kalawan Neng Dewi pokna. Aluruh bae kitu juga diparengkeun panggil aratanana padumukanana. Keun bae entong Dewi. Makanya pikiran rek dipaluruh sagala. Saleureung lamun manggiraratan bari kapanggih kumaha lamun teu kapanggih. Kapan matak ngaripu awak sorangan. Sajabat kitu bari leuheung dina tepungna teu nimbulkeun seuneu hurung cai caah. Nu hartina teu pada nafsu narajang. Itu nafsu ieu nafsu kapan matak ngajadikeun picilakaeun. Nah Dewi henteu karunya teu nyaah kanu jadi anak. Lamun nepi ka Dewi cilaka. Tapi kitu ge lain juju ngarepkeun Dewi cilaka lain ngan bisi ieu mah. Aya paribasa dipayung samemeh hujan ulah dipayung geus kahujanan disebut kadongdora ngaranna. Cenah eta nu jadi salaki geus sakitu bulan atawa sakitu taun teu datang-datang. Bari teu ngabayuan matak naon ngayakeun pangaduan ka kantor urusan agama. Daya aturanana aya undang-undangna. Kapan dina surat kawin ge dicantumkeun jang di pihak lalaki disebutkeun naon si gotali cenah ngaranna. Urang bisa ngayakeun pengaduan nu disebut naon rapa cenah ngaranna teh. Cek Julaiha nyaritaan Neng Dewi nu keur tungkul bari murag-muragkeun si mantep.
Kitu dengek budak kadenge ciri-cari atuh diijot nu keur parang nunutan teh ngagegero Neng Dewi nitah nyusuan budak. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangikeun ieu dongeng. Harita para mitra sabada Julaiha nyaritaan Neng Dewi nu keur tungkul bari murag-murag jeung mata. Keur kitu dengek budak kadenge ciri-cari atuh diijot nu keur pareng nunutan teh ngagegero Neng Dewi esina nyusuan budak. Iki geus tuluy maju urang jeung Dewi keun diijot mah di dieu dina kursi panjang sarena. Sumuhun neneng geura laleson sareng Neng Dewi di kamar. Salios bibi bade merongkol dina kursi. Cek diijot mairan. Oloyon Neng Dewi jeung Julaiha ka kamar. Harita Neng Dewi nyusuan budak bari ngedeng. Geus sakumah lilareup sarare beri ujug-ujug tali berat. Da puguh geus ampir 11:30. Di luar meuni sepi jempling teu kadenge nu batuk-batuk acan. Lintang si sorak-sorak carit cangkat. Jeung siang-siang matak waas matak ngalelewang kana batin Neng Dewi. Anu beuki lila beuki dikukuntit ku kasedih jeung kanyerian tinu jadi salaki. Nya nu dipake nyerina mah kudu jadi salaki disebutkeun geus maot. Lamun geus teh mah ngalaman raga dicacag diwalang-walang disik-sik dikunyit-kunyit. Kawasna keur Neng Dewi moal teu asa kitu. Kanyeri kapeurih ngajadi hiji jeroeun dadana. Raga teu beda ti parahu dibuntang banting ku ombak laut kidul. Sedang salakina nyata Japar keur ici kibung dina sagara umparan galura kasenangan jeung pamajikan nu ngora. Bari sacongo buuk oge para mitra sadaya nyaeta geus teu inget kanu jadi anak pamajikan. Da eta seubeuh kacekok ku Parabun. Tapi ku ayeuna Japar keur manggih kabingung pacampur jeung kajengkel hateup. Ari nu dipake bingung kulantaran unu jadi pamajikan keur diperdih menta dipangmelikeun risbang jeung kasurna nu hargana jutaan. Ari jengkelna hate kulantaran nyaeta rohaeti pamajikanana anu ngora mineng init-initan bari kurang kaharti alesanana. Lamun diomongan ulah mineng init-initan teuing sok tara kaopan malah sok wani muncereng. Nya nu dipake bingung naku Japar dina waktu ieu manehna ngalumruh teu boga perusahaan pisan. Nyangan pagawean ka ditu ka dieu eueuh nu narima. Rek dagang teu boga modal. Minjem ka tatangga rohaeti saurange eueuh nu mere. Sakalian hayang ngarokok oge jeung minum cai kopi ge susah. Rajin ngarokok jeung minum cai kopi ngajual heula ka meja atawa calana ka tukang loak. Itu ge lamun aya sesana sok digerenyih ku pamajikan keur meuli sameleun samalah sok ngagaradah kana pesak calana. Didinya Japar kakara ngarasa bingung teu mangitungtung susah taya kendaki. Kasenggah nyayang jeroeun dadana. Dina hiji poe Japar keur ngalange di teras bari ngumbar lamunan. Meuni siga nu anteng naker mikiran diri pikeun ka haritna. Rek balik kana jadi pamajikan nu kolot ngarasa sieun kudu jadi mitoha nyaeta Ibu Dede. Padahal Ibu Dede geus mau. Dipake kasieun ku Japar inggis dilaporkeun kanu wajib. Dumeh manehna ngagasab duit perusahaan bari hutangna jutaan aya kana 15 juta na leuwih. Keur anteng ngalamun torojol saurang awewe tengah tuwuh norojol ti jero bari ngajingjing sapu si horeng lanjangna katelah diiwang. Ku ayeuna rohaeti ngukut lanjang sagala daeta geus beunghar ladang ngagerejud ti nu jadi salaki. Geuning aya Aden. Disangki ku bibi mah nuju lalason we Aden teh. Atana pinuju angkat-angkatan bireh teu katingal-tingal. Ceuk diiwang bari neuteuk kana beungeut Japar. Lah, isuk-isuk ke kuring mah teu ka mana-mana bi aya we di tukang. Ngambil ngalantung sakedeung ka jalan. Tema Japar memang ti isuk-isuk ge teu ka mana-mana. Bukti neneng angkat kalana Aden. Diiwang nanyakeun rohaeti. Bari neuteut bari harita teh neuteut leupas. Bari teu leupas ina paneutupna kana beungeut Japar.
samalah tuluy diuk digireun Japar kituna teh keur Iwang siga eueuh karaga buani diuk deukeut ka dunungan lalaki atawa siga teh sieun kanyahoan ku dunungan awewe. Ongkohan Iwang sanajan kasebut geus nyedek ka tengah tubuh ge cirigi siga nu bogoheun ka Japar da itu dumeh ningali Japar para mitra atuh kaayaan rumah tanggana leuwih cukup ari katambah-tambah tadina Japar ngakukeun jadi delektur. Sating ka mana tubi ditanya ge dina nemalana teh teu puguh ka hartina ari dicare kremen teuing ini tinitan teu kaopan cek Japar nyarita daria sanes bibi ngalelewe aden da salaresna neneng matana kaopan gampil bendu paminyeuselan teh teu sirikna dadas koreda semangkukna geribi kantos diseuselan da sangem teh kieu neneng bupe neneng teh teu sirikna unggal dinten angkat-angkatan teh bade ka mana na kagungan pada malam naripun sereng teh aden meni matak soak lah teu perlu tatanya cenah maneh mah Iwang nyaho barang hakan we jeung deui ari jadi jelema ulah sok usilan kana urusan batur inung kami ge tara loba omong tara loba pertanyaan sok sumawona bani ngahalang-halang kana maksud kami cenah kitu jeung deui kami mah ini-initan teh lain ngadon ulin teu puguh atawa pelesiran tapi nya rejeki pikeun barang hakan sarerea ngandalkeun saha lamun kami teu ikhtiar boga salaki siga nu kuuleun pagawean ge ukur ngajentul we ka wasungul atuh bibi teh teu bantu nyangem aden teras we ngaleos bibi aden kunaon atuh henteu ngadama geuninganan cek di Iwang jadi kapapanjangan tur ngupat nu jadi dunungan awewe ngaso heula ngaso heula ngaso. Ditanyakeun urusan gawe kubi Iwang harita keneh para wargi Japar ngajawab dah rek digawe kumaha idi perusahaan kuring mogok pagawe kabeh dikeluar-luarkeun ayeuna perusahaan kuring dioperkeun ka batur lamun perusahaan teu mogok momonya kuring cicing we di imah tema Japar budina merengut punten atuh aden bibi bade sasapu ya bilih neneng ka bujang muri ayo ke merdom di kabibi di Iwang jerut Japar turun tuluy ngaleos ka jalan ngadon luntang lantung bari teu puguh nu rek dituju ari Iwang sanggeus Japar eueuh teh lain buru-buru sasapu anggur cimak blek keneh we gegeren dengan sorangan kawas jalma kurang elingan pikir-pikir omongan nu jadi dunungan awewe nyebutkeun salakina kawas nu kueuleun pagawean unggal poe aja jentul siga tunggul bet inget kana pagalaman aing baheula waktu boga salaki mungaran kangaran Sumanta usir delman lamun geus datang ieu mumungkaleunana mung we usaha teh pagawean teh ngaieu we ngabelengkong we sisi walungan ngadon nguseup bebeunangan matara begitu lalajo anu ngadulang layangan di lapang bari balik-balik geus magrib teu mikirkeun boga anak uruseun pake kucel awak rengkung dicidik-sidik beda ti jalma ieu pamadatan kulantaran aing ngerasa jengkel hate akhirna minta diserahkeun ongkohan aing bobogohan jeung urang talun tapi kakawin hanya kalwe ukur menang setahun pondok umur geus kitu aing cicing jeung nu jadi toa nanya kitu we pamajikanna ge bawel deui jeung cedihan mulai bangsana we salemur di dinya mah ceuk basa legegna teh mah egois nyaan aing mah duh nyakal we waktuna kabur beak para mitra sadaya sariasa nyambung nuju dueuna nyaeta Rusia Tunjung Sari.